Mengenal nama-nama binatang dalam bahasa Sunda. Di antaranya yaitu di Sunda mah nggak ada kepiting. Apaan dong? Keyeup. Di Sunda mah nggak ada anjing. Apaan dong? Anjing sia. Kat kedeng kasar anjing, ulah unyang anjing sia, unyang anjing kehet kasar. Di Sunda mah nggak ada kodok. Apaan dong? Mancing. Di Sunda mah nggak ada kambing. Apaan dong? Me. Di Sunda mah nggak ada kerbau. Apaan dong? Munding. Di Sunda mah nggak ada monyet. Apaan dong? Monyet sia. Monyet sia. Di Sunda mah nggak ada kelelawar. Apaan dong? Lalai. Di Sunda mah nggak ada capung. Apaan dong? Papatong. Ulah kok kabar udahnya lu di mana wae arek di muka bumi ya di planet Pluto pokoknya mah cicingna subscribe boleh lah naon pokoknya mah like comment share ulah pokoknya gitu. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Salam Sunda, sampurasun. Wak. Tahun kamari teh poe Minggu. Isukan poe naon? Ahad. Yes, ahad. Isukan poe naon? Senin sia teh. Senin. Yakin poe Senin. Oh, Senin. Yakin Senin. Aya enak poe naon? Rebo Armat, Bambang. Isukan naon Senin. Senin. Banyak. Kemis sia teh malam Jumat sukan mah. Pan cek urang teh kieu nya. Tahun kamari teh poe Minggu. Isukan poe naon? Yo sia. Kolon sih teh lieur aing. Kemis atuh. Bambang Kemis. Apa tahun kamari poe Minggu? Hese gantungan kunci mah. Pan tahun ayeuna meureun seter kok. Pan isukan mah Kemis meureunnan mah. Bener nanya. Serius. Besok balikan dia tuh nya. Bisa dia nya. Tahun kamari itu poe Sabtu. Pageto poe naon? Pageto tuh. Iya. Sabtu, Minggu. 7 2 3 7. Pageto poe naon? Pageto sukan pageto. Lusa poe naon? Hah? Jumat. Banyak. Oh, sia. Bek burut sia. Burut sia. Burut sabelah teh sia. Burut pokona mah. Bener. Aya enak poe naon emang? Berbo. Hah? Berbo. Pan tahun kamari poe Sabtu. Kamari. Hah? Berarti enak poe naon? Berbo. Ai si eta mah. Manya di Sabtu karebo. Heuh, pan pageto meureunan. Tahun kamari poe Sabtu. Tahun kamari. Apa tahun ayeuna sia teh kehet meureun ayeuna. Pinter lah.